Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepangdi sareng abdi Silvani Aulia tina warta anu bade kapindangkeun nyaeta ratusan budak SMA minta dispensasi nikah lantaran hamil. Pamirsa nyanggakeun warta salengkapna. Pamirsa wartos mimiti ieu ratusan siswi SMA di Bandung teda dispensasi kakandungan. Sadaya nyaeta siswa SMP serta kelas 2 SMA luyu data video viral TikTok margi kakandungan atawa margi atos ngababarkeun. 143 anak handap umur di Bandung oge teda dispensasi nikah ka Pangadilan Ageman Bandung. Nurutkeun data, mayoritas di maranehna dipikah nyaho ngusulkeun pernikahan margi atos kakandungan di payun atawa atos lami paturai sakola. Nurutkeun Hulu PA Dayeuh Bandung, Asep M. Ali Nurdin nyebutkeun yen pihakna atos ngabulkeun dispensasi nikah kanggo 143 pamohon sapanjang warsi 2022 kaliwat. Salajengna dilanjutkeun ku rerencangan abdi nyaeta Hanifah. Abdi Hanifah ti Besek News bade ngawawancara korban hamil di luar nikah. Kumaha langkah anjeun selanjutna? Manawi abdi bade nikah secara ageman wae sarta langkung ngarakeun diri ka Anu Maha Kuasa. Anjeun gegetun? Tantos abdi gegetun sarta kecewa ka diri abdi sorangan. Kumaha waleran anjeun ka kejadian ieu? Kejadian ieu tembajana anu lumangsung di negara anu maresana muslim. Sapertos Indonesia ieu margi tuluy ka syariat serta hukum Islam. Kumaha akibat kehamilan di umur dini? Kehamilan di umur dini picalakaeun kanggo kesehatan janin sarta indung anu ngandung. Warta salajengna ngeunaan siswa leungit di Gunung Sanggara. Seorang siswa dilaporkan ical dina lalampahan turun sanggeus neuteuk Gunung Sanggara di Kabupaten Bandung Kulon dina 22 Januari. Wargi sarta rencang korban anu dipilari dugi Salasa 24 Januari 2023 ngamendak tas bawaan korban. Nurutkeun pihak Basarnas Bandung, sateuacanna dilaporkeun ical korban anu namina Hanifah sareng genep baturana anu kagabung dina Sispala Gempal Iket ngiring dina pendakian ka Gunung Sanggara di Kabupaten Bandung Kulon. Maranehna miyos saprak 20 Januari ngiring dina lalampahan balik di pendakian dina 22 Januari. Korban terpisah ti rombongan. Paneangan anu dipigawe rencang korban dibantuan wargi desa Cipanjalu anu pandeukeutna ti lokasi korban dilaporkeun ical dugi Salasa 24 Januari 2023 nganjuna mendak tas carrier kaduh korban di irigasi. Laporan langitna korban anyar ditepikeun ka pos unit siaga SAR Marawali dina dinten Salasa margi teu aya raramat saluret dikira-kira di lokasi pendakian. Dugaan sementara korban ical kabawa arus walungan di desa Cipanjalu anu wanci kajadian nuju daras lantaran hujan lebat.